Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Pak Sastra dina kagiatan diajar basa Sunda ngeunaan sisindiran. Materi nu baris dipedar ku urang ayeuna paham perkara sisindiran. Tapi saat acan urang pedar perkara sisindiran, mangga urang kawitan ieu kagiatan ku maca doa sasarengan. Doa di kawitan. Rengse urang lajengkeun kana pedaran ngeunaan kompetensi dasar sareng indikator dina kagiatan sisindiran ayeuna. Kompetensi dasar anu baris urang dipedar 3.2 nganalisis eusi struktur jeung unsur kabahasan dina sisindiran. Sedengkeun 4.2 na nyusun jeung nampilkeun sisindiran sacara lisan atawa tulisan saluyu jeung konteks fungsi sosialna. Eta nu baris ku urang dipedar perkara sisindiran. Nah, ayeuna sisindiran. Naon atuh sisindiran teh nya? Sisindiran kabagi gurat badagna ti ngawitan konsep, rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Nah, ayeuna urang guar naon ari sisindiran teh. Nyangkem sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Luyu jeung eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun anu dipiharep sangkan anu ngadanguna teu matak nyerieun hatena atawa kasigeung hatena. Dina sisindiran eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Wangunan sisindiran teh kauger ku purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran atawa puisi. Numutkeun Emma Salmun, sisindiran teh kabagi jadi 3. Wangun sisindiran nu kahiji aya paparikan, anu kadua aya rarakitan, anu katilu aya wawangsalan. Sedengkeun eusi sisindiran kabagi jadi 3 oge. Kahiji aya piwuruk, kadua silih asih, katilu sesebred. Nah, ayeuna urang guar hiji-hiji naon ari paparikan, rarakitan, sareng wawangsalan. Paparikan teh nyaeta wangun sisindiran. Kecap paparikan asalna tina kecap parek anu hartina deukeut. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi anu padeukeut soratna sarta murwakanti laras wekas dina unggal padalisanna. Ari jumlah padalisan dina sapadana kudu jangkep 2, 4, 6, 8 jeung saterusna. Satengahna tina jumlah padalisan teh cangkangna. Satengahna deui eusi. Ari reana enggang dina unggal padalisan umumna 8 enggang. Ayeuna urang tingali contona. Conto paparikan. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Saninten buah saninten, dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten, tangtos seueur kalepatan. Tina 2 contoh paparikan eta, urang tiasa ningali disebut parik atau parek lantaran tiap
tungtung pada lisan padeukeut sorana. Contoh, kecap rakit jeung panyakit, bakatul jeung batur. Padeukeut sorana dina sora I jeung dina sora U. Pon kitu deui contoh nu kadua. Kecap saninten jeung kecap hapunten. Parapatan jeung kalepatan sami-sami padeukeut sorana. Dina sora E jeung dina sora A. Eta contoh paparikan. Rarakitan. Rarakitan teh nyaeta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Eta cangkang jeung eusi teh pada papak di puhuna atawa disebut mindoan kawit. Salian ti eta antara cangkang jeung eusi teh kudu sasora sarta murwakanti enggang panungtungna dina unggal pada lisan atawa laras wekas. Tapi laras wekas dina sisindiran mah aya kalana laras wekas anu kaselang heula siga pacorok. Ari jumlah engangna dina unggal pada lisan aya 8 engang. Jumlah pada lisan dina sapadana mangrupa bilangan jangkep. Satengahna cangkang jeung satengahna deui eusi. Kiwari anu populer teh anu sapadana diwangun ku 4 pada lisan. 2 cangkang jeung 2 eusi. Geura urang titenan contona model kieu. Sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Majar maneh cengkeh koneng kulit peuteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng kulit beuteung manina mru. Dina 2 contoh rarakitan ieu bieu ditetelakeun. Disebut mindoan kawit sabab aya kecap anu dibalikan deui diucapkeun di awal atawa mimiti. Dina contoh nu kahiji aya kecap sapanjang di pada lisan kahiji jeung pada lisan katilu diulang deui. Sapanjang jalan soreang, sapanjang tacan kasorang. Pon kitu deui dina contoh nu kadua aya kecap majar maneh cengkeh koneng. Kecap majar dibalikan deui dina pada lisan anu katilu. Majar maneh lengkeh koneng. Eta disebatna mindoan kawit atawa dibalikan deui di awal, di mimiti. Eta disebatna rarakitan. Jumlah engangna aya 8, leres henteu? Orang etang sasarengan dicobian. Sapanjang jalan soreang 8. Moal weleh di aspalan 8 jumlahna sami. Sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan sami eta ge jumlahna aya 8. Tah disebat engangna aya 8. Sadayana aya 8 engang dina masing-masing pada lisan. Kanggo paparikan rarakitan oge sami sapertos kitu. Lajengkeun ayeuna kana wawangsalan. Naon ari wawangsalan? Tah, wawangsalan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun. Tapi kudu diteangan tina bagian eusi. Jadi nyumput, disumputkeun ciga tatarucingan. Wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi tea. Nilik kana wangunna, wawangsalan teh diwangun ku 2 pada lisan, ku 2 baris.
sapada lisan sindir sapada lisan deui eusina. Jumlah enggang dina unggal pada lisan nyaeta 8 enggang. Jadi dina wawangsalan mah mung saukur 2 pada lisan. Hiji wangsalna, hiji eusina. Urang tinggal contona. Contoh wawangsalan. Beas ditutuan deui iraha atuh patepung. Dudukuy panjang gagangna pikir bati ngalang layung. Tah, 2 contoh eta. Contoh nu kahiji pada lisan kahiji disebatkeun beas ditutuan deui. Eta mangrupa wangsal sedengkeun eusina hidep kedah milari tina pada lisan anu kadua. Kira-kira naon tah pieusieunana? Aya kecap iraha atuh patepung. Nu kadua ge sami. Dudukuy panjang gagangna pikir bati ngalang layung. Naon cenah eusina? Tingali beas ditutuan deui. Beas anu ditutu disebutna naon? Laras tipung. Tah, tingali dina nu kadua pada lisan kadua aya teu anu mirip-mirip. Nah, murwakanti sorana tipung aya patepung pung ung. Nah, eta sami. Maka wangsalna nyaeta tipung. Beas ditutuan deui iraha atuh patepung wangsalna tipung eusina tipung. Sami nu kadua oge dudukuy panjang gagangna pikir bati ngalang layung. Dudukuy panjang gagangna. Dudukuy apal dudukuy? Topi. Tapi aya gagangan. Wah, kumaha eta maksudna? Tah, anu aya gagangan naon? Paragi nutupan sirah aya gagangan lamun hujan, lamun panas. Payung leres eta payung tingali di pengkerna aya nu mirip-mirip nu murwakanti pacaket sorana aya ngalang layung. Jadi eusina payung. Eta contoh wawangsalan. Tah, ayeuna aya ieu sababaraha contoh. Aya contoh sisindiran kanggo hidep hirang dibaca ieu kapayuna. Tah, sabada maca ieu hidep baris aya patarosan ngeunaan contoh sisindiran ieu. Pancen anu kahiji. Jadi aya pancen kahiji. Aya 5 mangga diwaler ku hidep naon maksadna. Sakitu panginten kanggo ayeuna sageula dugi ka dieu. Mangga pancenna dipidamel padaran materi kapayuna urang ngaguar perkara eusi sisindiran. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.